Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa sallallahu alaihi wa sallam Hadirin para ibu ahli pengawasan sadaya nu kuring diberi hormat, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah ditakdirkeun ku Allah dina enjing ayeuna urang sadaya tiasa hadir. Kalarasan nemean pang pertama abdi sumbing kana pengawasan majelis taklim al-umum. Kira-kira itu kenapa? Sami atuh. Sok sanaos tadi terus dikenalkeun kersana Kang Dini. Abdi di Pondok Pesantren Al Istiqomah. Itu pernah ya sekolah formal SMP terpadu Al Istiqomah. Umur Sari, Kelurahan Ciledug, Kecamatan Gunung Sari. Wami balik Galunggung biasa Rimpang. Nami tadi terus dikenalkan, Nami Magus. Bukan agak gundul sedikit, bukan agak gundul sedikit.
kulantaran sigana di akhirat muaka panggil maka kemudian ditamahan muslim daya di islami wati abdi dan muslim. Gelar nama 2, gelar akademis SPDI, sarjana pengangguran di Indonesia. Gelar non akademisnya MA itu bukan master agama tetapi minantu kajian. Jadi nu hadir di kesempatan kita minantu sangat kajian. Kulantaran minantu kajian jadi ada titik-titik kajian kajian soal Allah kajian. Paling bawah kajian bawah. Mending bau tarasi bau. Dinaya kasempatan kurang sadaya pengawasan dikaitkan karena memperingati diisrokeun sinar Mi'rajkeun junjungan alam Nabi Allah Muhammad Rasulullah. Sok sanajan sebagian dulu kurang tepatnya resepkeun memperingati Isra wal Mi'raj Nabi. Bahkan abdi pada pengawasan Kamajaleka di jalan di pegat rekaman geus make jas di sasaru membawa sorban. Cek abdi terek Isra Mi'raj. Anjeunna nyarioskeun da Rasulullah teu pernah memperingati Isra wal Mi'raj Nabi. Bahkan anjeunna nganggo dalil wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap perkara nu teu aya ti Nabi nasasar, setiap musasar asup neraka. Naudzubillahi min dzalik lamun dia urang alim didaya kasempatan lebat kanana neraka. Ku abdi dijawab ari Isra wal Mi'raj na eta mah cangkang da eusina pangaosan. Ibu resep cangkang resep besi. Lamun aya cau di jalan yang tengah ngecangkang di arah mual. Lamun baheula calon salaki datang ka dieu hek teu make cangkang ibu di arah mual. Cenah aya besi. Ternyata butuh cangkang butuh besi. Gara-gara di cangkangan ku memperingati Maulid Nabi. Alhamdulillah biasana sok rada leuwih. Terus biasanya osok mingguan saja. Alhamdulillah berarti kurangan dengan apaan dia. Da sakalian Isra wal Mi'raj mah utara ngaji ogenan sok ngadadak eueuh rek ngaji moal aya naon kitu Isra Mi'raj rajaban arek atuh rajaban. Tapi hari mingguan di geruan dicapeun ku pimpinan majelis taklim mangga ibu-ibu nu sok biasa ngaos saengana diantos ceuk utara ngaji tak ada urang utara ieu tara biasa. Ngan antara cangkang jeung eusi kudu sami. Lamun cangkang jeung eusi teu sami berarti kakara kalebetkeun kana bid'ah. Lamun rajaban eusina dangdutan berarti disebutna bid'ah. Bid'atud dolalah. Lamun teh mah tangkal nangkah dibungkus ku biasana sok kunaon ulama tang buah nangka dibungkus ku baju eta baju jeung nangka atau jeung jalma atawa mulai zaman baheula nya zaman baheula mah keur zaman hese baju keur hese ayeuna makan seueur angguan ogenan hese ayeuna mah lam ogenan sararaya kene. Baheula mah aya ngacuk teh hese keur macan usum nu dagangna, langka nu dagangna. Aya pemuda nu miskin. Hayang kawin teu boga baju, teu boga nanaon ngukur hiji-hijina maka teu boga kolor-kolor acan. Ayeuna neangan guru cangkang tarigu dijieun kolor dikaput dikecos aya melebah malam pertama diporosotkeun ku pamajikanana. Hareupna aya tulisan can kapupus isi berat bersih 50 kg. Ting kira-kira eta istrina sami teu antara cangkang jeung eusi. Eta mun disebut bid'ah. Memperingati Isra wal Mi'raj Nabi hiji urang ditinggalin tina sudut sasi. Yen sasi Rajab teh sasi nu pinuh barokah Gusti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Allahumma barik lana wa barik lana
Kuring ningali dua we. Hiji Ra'aitu lailatal mi'raj zau rasul kuring ningali maleman mi'raj hiji walungan anu ngocor caina heran leuwih seungit tibatan minyak misik leuwih amis tibatan madu leuwih tiis tibatan sajuk liman ya Jibril pikeun saha eta teh malaikat Jibril liman shalla alaika fir rajab pikeun jama-jama nu sok maca sholawat dina sasiro Allahumma sholli sadinten sawengi sebagai wujud rasa cinta maka Rasul dibasihan ku Rasul hiji walungan ucaina heran leuwih amis tibatan madu leuwih seungit tibatan minyak misik leuwih tiis tibatan sajuk pikeun jama-jama anu sok ngaoskeun sholawat dina bulan Ramadan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika Allahumma lamun budak ceurik oge nande eyong sok maca sholawat sok tarang dan ibu-ibu mora aya nama aya aturan budak ceurik dia yang tadi genti udang hutan bari nyanyi pakan main tiktokan budak keur geuring ogena bujur dikaluhurkeun sabelah tapi kapiral untung sabelah deui teu leuheung lamun sorangan ieu sakeluarga miluan kabehana jeung nidina milu kabehana naudzubillahi min paheula budak jadi kana sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdi keur di Cikalong kun ini taros geus teu boga budak naugina ceuk abdi boga kene incu geus eueuh incu geus gande boga kene aki boga eyong we aki sorangan wah asna lamun ibu jeung salaki rek sarepeuting diusapan sirahna dari maca sholawat ti kira-kira engke wengi bade moal disangke sirahna sirah dulu mana disangke sirahna diusapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah sholehkeun salaki abdi seperti solehna Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi kira-kira engke asa waas da sigana mesra ka salaki lamun kitu beda jeung bobogohan baheula keur bobogohan mah dicekelan leungeun teh mani cicing ibu teh kabayangkeun teh nah ayeuna dicekelan salah leungeun aku pamajikan hengkeun teu boga duit cicing sia teh cuma cekal wae bahkan Rasul pernah nyarioskeun awal man yaumal qiyamah aksarum sholata pangutama-utamana isukan dina poe kiamat zaman nu panglobana maca sholawat ka kami sabab hirup di alam dunia sifatna pengembaraan maut kiamah alam hisaban alam barja alam ba'as mahsar dina alam mahsar kumpul manusia salam dunia teh mimiti Nabi Adam nepi ka umat Muhammad Rasulullah dina kayan di tataran yang panempoe nyorok tujuh sadayana jamaah abringan menta persulungan datang ka Nabi Adam teu sanggupeun datang ka Nabi Nuh sejen oge teu sanggupeun saha nu sanggupeun iwati Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
Urang ningali barokahna bulan Rajab, kulun nasi yaumal kiamat ziyaun, setiap manusia dina poe kiamat haus lapar. Ilal anbiya'i wa ahlihim wa shaimina fi syahri Rajab wa Sa'ban wa Ramadan, jama dina poe kiamat dina kaayaan lapar haus jeung dahaga kecuali jama-jama golongan para nabi. Urang golongan nabi sanes. Golongan nabi sanes golongan nabi, keluarga nabi, jauh di keluarga nabi ogenan. Aya nu terakhir harapan waso ini nabi syahri Rajab wa Sa'ban wa Ramadan, jeung jama-jama nu puasa dina bulan Rajab, bulan Sa'ban jeung bulan Ramadan. Abdi rek naros ka ieu dina bulan Rajab, ayeuna tos sabaraha kali puasana? Halo. Tos sabaraha kali? Asal bau sakali alhamdulillah, sakali ogenan. Nu penting waso imina fi Rajab wa Sa'ban wa Ramadan. Ari kiamat teh iraha, aya kiamatul kubro hancurna alam dunia, aya kiamatul subro maut sebagian jalma. Di kampung urang biasana satahun sakali sabaraha hiji nu maot. Biasana lamun teh mayat 3 heng taun ayeuna kakaran 2 berarti hiji deui. Cing sahaeun. Tapi nu ngaranna maot daya syarat ngora, daya syarat kolot, daya syarat teu damang aya aturan. Zaman geus teu damang parah, nu nungguan ditungguan nu penting nepi ka sarena dihanap ngagoler. Nah di subuh dihudangkeun nu maot teh nungguanna. Cek jama somprat teh mantap ulah deukeut teuing anu gering geura maneh. Jadi salah we malaikat. Moal salah malaikat mah geus nepi ka awak. Idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tangdurun, tatkala ruh nepi kana ti koro anjeun bakal ningali kana tempat bibalikeun anjeun. Jadi lamun teh urang keur sakaratil maut heg ngareret ka beulah katuh ditinggalikeun gambaran surga dicabut ku malaikat eta jama ciri pibagjaeun. Lamun ngareret ka beulah enca ningali gambaran siksaan neraka maka eta jama min alamati saqawa, eta jama picilaka. Mudah-mudahan urang ningali ka beulah katuh amin. Amin. Bari nyeri. Bisa teu bercanten cing di payun. Kulit jeung dagingna hiji. Cobi lamun kulit urang nyenglet we saleutik terus dipenying. Ayeuna bayangkeun kulit jeung daging ngan ukur 2 unsur, ruh jeung jasad sabaraha unsur. Ruh urang hiji jeung kulit, ngan hiji jeung daging, hiji jeung urat, hiji jeung saraf. Datang malaikat hijrah dipenying, dimimiti hidung mantap tercetak. Lamun teh macai lautan dipake minuman, zaman keur sakaratul maut maka moal leungit hausna jeung geus moal leupat. Nah malaikat kumpul bakal datang dina waktu sakaratul maut. Iblis kena datang nyanak cai wahai zaman keur sakaratul maut. Lamun anjeun ngaku ka kami sebagai pangeran maka ku kami bakal dibere cai. Tapi lamun anjeun teu ngaku ka kami sebagai pangeran maka ku kami moal dibere cai. Lamun lemah keyakinanna percaya ka iblis sebagai pangeran silakan. Mata Rasul nyarioskeun lakin mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Sok lamun aya nu sakaratul maut cepieun katuhuna dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh lamun kurang kali kurang pang macakeun la ilaha illallah aya hubungan emosional. Da percuma budak beunghar luhur jabatanana, luhur harta bendana. Lamun teh amat teu ngagaduhan urang kali anu soleh di antarana tatkala urang keur sakaratul maut mampu mapatahan la ilaha illallah. Datu salib kolot keur engkang-engkang sakaratul maut kalah di video, kalah selfie. Mama terakhir abdi kebutuhan panggero mama, tapi nu dibutuhkeun cepet nu katuna di harewasan la ilaha illallah. Rasul nyarioskeun man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Saja manu akhir hayatna mampu maca la ilaha illallah maka eta jama bakal lebet kana surgana Allah.
Mudah-mudahan orang sadaya sing mampu maca la ilaha illallah maut dina kayaan husnul khotimah. Istilah teh kita punya tamu sabaraha. Sabab bari ngaji mah ulah dilateuh. Sok bilang keikhlasan. Dan kita nurek ngaji besok beda besok ayo pulang pilihnya disamber buta tangga cerek kaos semua bagian saha itu bagian ajengan ngumpul gila eta mah jadi dia supaya gitu saha dua kaduana urang ningali tina sudut sejarah satu acan Isra wal Mi'raj Nabi Allah Muhammad Rasulullah Rasul dina kayan sedih disebut tahunan kesedihan geuning Rasul sedih hiji sabab istri na maot sing kira-kira cara ge urang lamun ibu maot innalillahi alhamdulillah atau walaupun ibu maut salaki urang innalillahi alhamdulillah. Nah aya pa salakina pamajikanna maut kabeh sumping alhamdulillah cenah pun bodoh teh maotna lancar. Siga nu bebas, siga nu kumaha. Ting nu kumaha eta istri. Make nyebutkeun maotna alhamdulillah. Istrina maut sabab benteng harta benda. Mentak ibu makan sok jadi cek calengan. Lalu kalau kita tanggernya ibu masuk apik beda jeung lalaki. Siti Khadijah benteng keuangan. Roda ekonomi dakwah Rasul aya di Siti Khadijah. Kedua benteng keamanan pamana ugeran maon. Sedih Rasul selaku manusia biasa. Minal hammi wal hazan tina kabingung jeung kasusah. Pasok orang bingung di susah. Seur susah seur bunga. Loba seuri loba ceuri. Kalau loba susah tapi loba seuri. Pasok seuri. Asal kudu aya batu geus seuri. Seurian. Zaman ayeuna loba zaman seuri ur batu. Nah HP susurian sorangan coba tuh teh karasa gelempang di jalan HP di pesakan pakai headset susurian sorangan coba tuh teh karasa mata dia pada kalau mana Rasul diuji ku Allah. Nah umat Muhammad bakal diuji ku Allah bakal karena hidup di alam dunia mah bakal diuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Allah jama bakal diuji ku Allah minal khawfi tina rasa sieun urang osok sieun tara sieun naon sieun teh acis penting sieun kunaon kujuri berang sieun kunaon kosifat Bang Emo mari keur masak ibu-ibu kulantaran loba deui nu nagih keur masak rek teh motor eureun tak lupa teu lagi ditong ti kajauhan minta tangan kehet bagi abah kata tangan make eureun hareup berlima disakan nagih aing teu lupa. Mudah-mudahan negara rubutan sing laluna. Amin. Kan geus sunat ulangan yuk deui. Boga hutang 500.000 ngadu maka Gusti Allah nu peka ceurik-ceurik ya Allah lunaskeun hutang abi ya Allah. Ceurik. Nah geus beres nu 500.000 teh da kaolo teh wae jadi 1 juta. Atau bagi kolot teh lain bagi leutik hutang bagi gede. Minal haumi tina rasa sieun. Gaduh murang kali sok sieun teu kabiayaan. Ditanya murang kali ibu naon cita-cita hayang jadi dokter. Eta da dicarekan budak. Sia mah teu leuleut bapak sia kaos usaha we. Jadi dokter teh mahal sia teh. Dicarekan budak.
Kasian ayah tapi sing yakin kada tuh maka wasanya tanadat mesti dalam isi waju jeung rasa lapar wanak siminal amwal jeung kurang harta benda sakapeung kurang lapar sakapeung kurang harta benda sakapeung artos teh aya sakapeung teu eta teh ujian ti Gusti Allah pantang nu disebut jama beunghar lain ditinggali tina sudut harta benda tapi jama beunghar teh ditinggali tina sudut hati laisal hinaan kasratil mal walakinal gina nafsi lain kaasupkeun beunghar jama nu loba hartana tapi nu kaasupkeun beunghar jama nu beunghar hatena nu disebut beunghar hate mampu narimakeun kana kenyataan nu terjadi kanu artos 10.000 ulah ngabayangkeun 100.000 sabab 10.000 jadi kali dipasihan rezeki ku Allah 100.000 ngabayangkeun pangkahayang 1 juta nu 100.000 alus beuki luhur bayanganna beuki hilang rasa nikmatna hilang rasa nikmatna hilang rasa syukurna hilang rasa syukurna di alam dunia disiksa di akhirat mungkin bakal disiksa ibu enjing nyangu kosong dengan jeung pedak ai pas kareret ningali ka imah tatangga keur mencit hayang keur teh hate kasarek nikmat lamun dahar jeung hayang jam 8 ibu geus beres nyangu jeung deungeuna arek kadaguan heula tatanggangan teu sok aya nu jadi dia rek kadaguan tatangga abdi geus bageur ka tatangga geus jam 10 dahar acan tatangga can nganteura jam 11 ditungguan tatangga ogena teu daekeun nganteura akhirna nepi ka turu ka hareupeun imah tatangga eceuk tos bareres acan antos tos beres tapi teu nganteuran na jero hate tungtungna masang tiis pedana ogena tiis teu nikmat dituangna sabab ngabayangkeun kanikmatan nu aya dina diri ibu ngabayangkeun sampai tatana nikmat moal lamun teh apa ningali dina HP ibu-ibu muda kan enak gitu ya media sosial jalan pas ningali dina Facebook mantan kabuku di foto jangkung bodas asep tukangna aya mobil imahna 3 tingkat asup pesetan kana jero hati aing lamun baheula kawin kasih moal kata langsara seperti aing ngaranna kasara teh make kolor bersare bari mah boleh dina kursi hideung leutik hirup kira-kira nikmat moal eta lamun bayanganna aya anu di salaki keur teu usaha di toilet malam Jumaah hiji kok mukanya dicek berganti jungkal teh haranya dan rumah tangga teh pan kitu nya kabagi 3 fase aya fase pertama fase romantis anyar nikah makan romantis ngobrol ge nang salah di pamajikan kaduana fase kritis biasana 40 tahun katilu kadituna geus kolot mah fase realistis geus nitipkeun diri tanaga geus kurang kulit ogenan geus mulai nyerup sekan dulu waos ogenan mulai caroblokan ku injuna dibere baso ogenan lain kalau muter ludinya diraikeun lemu-lemu batu waman nu ambil bulu nabi sobil sadegeun ari pokok kanikmatan dunia mangan ukur tilu hiji barang tuang nepi ka waras geus waras mah teu nikmat ibu reka uleman barang dahar heula nepi ka uleman teh kan sok ngareos ka tetangga nyakal dahar heula kumaha dahar teh tetangga ieu atuh nyokotan geus waras ayeuna berarti hilang nikmatna geus kolot mah kanikmatan barang tuang ogenan dicabut mumpah heula ibu resep kana baso sambal nakanya 2 sendok ayeuna mah boro-boro make sambal ku saos-saos pulang sudah ka WC berarti geus dikurang kadua sare nepi ka tibra geus kolot mah geuning teu daekeun tibra lamun can nyadiakeun cai batuk we saha nu katilu na nikmati kituan saya nggak bahasa kena ya mahasiswa di situ apa dan nu katilu na nikmati kituan
Ini mati gituan teh nya, gituan lah. Biasana malam Jumaah jeung salaki. Cing nepi ka iraha eta kalimatanana. Aya nepi ka subuh. Beureun singkang. Nepi ka iraha atuh nikmatna. Ngan ukur nepi ka bijil geus bijil mah. Nu salaki tadina cangker geus bijil mah mah lehek teu pantes. Itu. Eta teh pokona kanikmatan dunia. Aku geus kolot mah geus teu wala kaya. Boro-boro asup dipaksa-paksa we telah nil. Wah manu amir budak ge supil. Tapi kanikmatan dunia. Bayangkeun anak perjabatan kapangkatan eta mah pelengkap. Cobi bayangkeun ibu lamun ayeuna kieu. Ibu gadung urang kali istri, cek sumping calonna. Daharna gembul, sarena mibra. Ngan eta teh udang dipasikeun moal. Bentak laisa ginaan kasrotil mal walakin ginaun nafsi. Salaki ogenan moal karasa nikmatna gagaduhan pamajikan lamun bayangan aya di luar. Salaki teh salalajo dangdutan. Dinu kawinan, da geus kolot oge awas kana kitu mah. Abdi tos nampi nu nikahan aya aki-aki ke lalajo dangdutan dinu kawinan. Rek mulang aki-aki ke lalajo di kebon santun. Abdi teh lain kahareup atuh. Cenah jelas ya. Jelas pokona teh mani molotot-molotot. Ari peuting hajat aya doa bersama aya tahlilan. Pas diuk pikiran abdi ku abdi dibere yasin tapi yasinna lagi sekolot mah teh kadeuleuh. Nah di luar durang sakitu jauhna jelas ai dibere yasinan dari teu kadeuleuh. Pas tingali dangdutan caroge ibu make rok mini sajeuna tina titik pusat. Bujana katingali jaba mulus deui. Dadana katingali cadak katepelna teh buyal boncelik melo salah pilih. Sok nurutanna. Cek hana jero aten mun boga pamajikan kawasi asa kacida indah. Balik ka ieu mah kasabang pamajikan make daster geus belero teh. Keur lalajo tipin hijeng nyakaremot bari cacamuilan barandahar deungeunna disampaikeun kana kursi suku ditaikeun kana meja di mana Kang? Gitu. Eta bulu kelek siga jamot pindah. Asup we setan kana jero hate salaki. Ieu pamajikan geus eueuh tempol. Mangnya kudu dioper booking. Lamun bayanganana aya nu di luar, maka moal karasa nikmat anu dimiliki ku diri sorang. Mantan ibu lamun salaki ke lalajo dangdutan buru-buru make rok mini. Buru-bururan. Ame jeung salaki teh ampun jeung ti lupa. Cek salaki teh iraha mane karasa. Diuji ku Allah wa naksi minal amal wal anfus. Jeung jiwa tara salawasna ngora hiji waktu bakal kolot. Tara salawasna sehat hiji waktu bakal teu sehat. Tara salawasna urang jag-jag hiji waktu bakal teu jag-jag geuning geus kolot matuda tadi tos disaurkeun. Leumpang ogenan geus hese kapupur mamang kilometer mapah teh jalan. Ayeuna mah geus mulai disarada jutrak-jetrek tuur ogenan. Wal anfus wasamarati wa basyiri sabirin. Tapi akhir ayat Allah ngadaukeun wa basyiri sabirin. Sok bere pangbunga pikeun jama-jama nu ngagaduhan ka sabar. Semakin besar ujian yang Allah berikan, andai kata diterima dengan kesabaran, maka semakin besar pula kesuksesan yang akan diraih. Tarosu teh sedih, maka dibelah dadana. Dioperasi dadana.
dipijen roda ilul qalbiyahna kokotor hatena minaria intinaria airia teh amal hayang katingaliku batur ibu teu kau barang beli barang sok dibeja-beja ka tatangga masuk tara beli katel anyar belaan disimpen heula dina tengah imah dijajah teu geuning aya katel dina tengah bumi anyar beli kulkas turun dihareupeun imah dah yang katingali heula ku batu leuh lamun kana parabot dapur palemak kana baju beli kutang anyar rek ngaji dipake di luar cek batu teh geuning dipake di luar anyar ku ieu teh nu tarina hayang menang ujian jadi menang mina takabur tina takabur ngarasa diri leuwih ti batur sombong ku hartana sombong ku jabatanana padahal manusia mah jalma nu hina dijieuna oge nantina cai nu hina nyatana cai mah pantak lamun dina Sunda lamun beunghar disebutna mani beunghar lamun miskin disebutna lamun geulis disebutna cing ingat sok sanajan anjeun geulis asalna mah anjeun teh tina cai nu hina cai mah pihayaeun jeung pijelemaeun cing mulia mana lamun ibu-ibu enjing-enjing dagang nauk hayam dipapaikeun ka lembur payu moal enjing-enjing ibu ngantongan cimanis salaki disuhun barade ya bibit tunggul payu moal berarti mulia kene piha dibersihan roda ilul qalbiyahna sanggeusna bersih dieusian ku 4 perkara. Jadi lamun urang ngagaduhan masalah, eusian ku 4 perkara. Bersihkeun heula hatena eusian ku 4. Da sadayana gaduh masalah. Hiji al yakin dieusian Rasul ku kayakinan, yakinna kadang kumaha kawasanya tanadan Gusti la ilaha illallah. Tapak damel saha lamun salaki usaha hek rugi tapak damel saha gekatna yakin ka Gusti Allah nyarekan atawa sabar datang ngetrok panto teh salaki mana budak keuning usaha teh rugi eta panun geus moloto bibir geus monyong rugi jeung rugi we usaha padahal la ilaha illallah la maujuda illallah ieu kayakinan sok sanajan ageuna masalah nu dihadapi Allah mah mudah pikeun nyelesaikeunna contoh seperti Rasul Isra wal Mi'raj duaan saudara Abu Bakar dibudak Rasul lepet kana gua asul makan ilmu umat kafir muda ke payunan eta kuha saur Abu Bakar As-Siddiq ya Nabi Allah Muhammad dina saat ayeuna urang teges aya hareupeun musuh urang sadaya umat kafir bari pinuh ku senjata berarti urang teh beunang dina saat ayeuna jawaban Rasulullah taqwa la tahzan innallaha ma'ana ulah sieun ulah susah Allah beserta urang kira-kira urang keur ngaduh masalah sok sanggup kieu tara asawaas salaki teu bisa usaha museuh we aya di urang keur bicara ge sok museuh dina susukan an hirupna teh maju-maju da usaha teu museuh cicing we da coba salaki usaha rugi jeung ibu teh lantap wala tahdan innallaha ma'ana ulah sieun ulah susah Bapak Allah beserta urang aya di ibu itu hiji timbulkeun keyakinan kedua urang teres Rasul dilebetan ku Islam teh pengamalan syahadat salat puasa zakat naik haji bahkan salat mah dihangna agama mantaro ka salat muta'ammidan bahwa kami jihar
sahaja meninggalkan sholat bari dihaja-haja kasutkeun kana kambing anja. Mudah-mudahan orang sing ngalemetkeun ahli sholat. Kan biasana ibu teh urang evaluasi sholat teh sok kabuka orang. Naon orang ibu-ibu sok kabuka nyatana rambutna sok sanajan salembar. Bijil salembar diasupkeun kala jadi tilu kaluar. Masuk itu darah. Masuk kurang henteu sadacan salat. Lamun ka masjid rek netepan masuk nyenak henteu heula. Ari ibu-ibu kauleman sabaraha kali ngeunteungna. Di jero kamar ngeunteung kaluar ti imah ngeunteung aya motor batur tilepkeun spionna. Aya mobil batur ogena dipake ngeunteung cing sabaraha kali pernah eta? Kunaon urang rek salat tara ngeunteung heula bisi teh apa kabuka oratna lamun kabuka oratna berarti teu saso. Katilu urang tereh teh Jumat teh. Katilu tatkala Rasul dipasihan masalah dilebetan ku ilmu. Jadi lamun urang keur ngagaduhan masalah nu keur dihadapi tingkatkeun ilmuna. Lebetkan majelis taklim getolan sangkan ningkatkeun ilmuna. Ladak kitu-kitu kene ngaji mah bab sabar abdi ogenan apa sabar sotenan cek ilmu aya aturan ilmu sabar teu asup kana jero hate. Nu ngasupkeunana saha tatkala urang keur aya dina majelis taklim. Ilmu sholat tuh make ilmu jadi mual kabuka oratna batal sholatna ari kabuka orat teh ti luhur sinarang digigit kumaha lamun teh hanap batal kabuka orat ti hanap batal baheula mah sholat dina balik kamar terang balik kamar lureun balong nih ka kubur sok papan hiji waktu ibu sholat lureun balik kamar bulu bertajuk baheula mah rek papana geus cara dihanapna keur ngalalau rek teu make calana di Allahu Akbar aya nu mareret kaluhur ya aya saya kapinis teh kira-kira batal teu salatna hah batal teu batal sabab dihanap atawa lalaki make sarung teu dicalana keur tarawehan Hek haruruy mau make kaca enteung dihanap. Kan tingali antung-antungan. Atawa make HP ayeuna dipoto dihanap. Keur salat ditingali batal teh teu salatna. Henteu sabab dihanap. Atawa nu berjamaah teu boga ilmuna, bisa-bisa terjadi berjamaah. Imam dihareup, makmum ditukang, kulantaran bodoh kabehanana, pek make sarung namolong, kalau baruku, tadi calana, katingali batu kilonan, cing eta makmumna, macan sama, nah subhanallah, 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 atau arek dicolok wae. Biasana sami Allahu liman hamidah kula tadi mereka bijaan dicolok batu pilona subhanallah sami Allahu liman hamidah gerbek atuh imam teh sarasa eueuh pisan. Cek imam teh sopan hideung-hideung ke dalam Allahu akbar bari sujud. Jadi moal salat. Moal sabab teu aya el. Urang keur ngagaduhan masalah, tanyakeun ka jaman apal. Ibu dililit ku hutang, bebeja kanu boga ilmu mah minimal di baberang, tapi teu seueur hutang, ceuk nu boga ilmu teh keun masih sabar. Mungkin wae Allah bakal masihan jalan pikeun naur hutang. Tenang teh. Coba lamun urang bebeja ka dulur ke heuleun ka tatangan ke heuleun, tuh ceuk abdi teh kalilit ku hutang ceuk aing bogenan, ceuk aing tong sok nganyung we baru lagi di bejaan. Tenang atau teu tenang? Tenang. Sabab teu kalau terakhir Rasul dipasihan masalah anjeunna dilebetan dina jero hatena teh gini, hartosna hidup teh bijaksana. Menghadapi masalah bijaksana. Tatkala Rasul ngaliwat di Ciduhan, Rasul bijaksana ngan ukur senyum. Kira-kira urang lamun di Ciduhan kedatangan senyum ngaliwat sakali Rasul di Ciduhan Rasul senyum.
ngaliwat deui dijiduhan Rasul senyum katilu kali dan dijuduhan teu aya naroskeun ka sahabat ya ashabi wahai sahabat kami kamana ya zaman sok jiduhan ka kami ya Rasulullah anjeunna teu daman lompat Rasul nyanak roti panggeulana ngalong teu daman kira-kira lamun ibu boga tatangga hek teu daman panggeulana sanggup panggeulana ngalong bari bungkus beas atau lamun salaki ka mana-mana mamawa HP rek sare dibuka batukna KWC dibawa nepi ka teu lesok eta HP teh hiji waktu salaki KWC rusuh HP naragrag dina kasus dibukeun sasampun di kamar pelepan dibuka aya we anu lebet aya we anu lebet ari ngaranna dewa ngan fotona dewi ari bahasana lain bahasa lalaki dun perhatian aatos gugah acan kira-kira hati nyari moal aatos mam acan nafsu moal da anu bijaksana mah ulah nafsu kaluar teh salaki ti WC AA pilih da mah abdi hapunten ningali HP AA geuning aya WA-an sinareng dewa tapi fotona dewa ari namina pameget tapi fotona istri bahasana oge bahasa istri pilih teh mah janten fitnah nikah we ku AA kira-kira sawaasnya pilih teh mah teh usahakeun teu pati lancar budak laleutik keneh sing emut wala taqrabu zina ulah deukeut-deukeut anjeun kana zina sanggup lamun kitu moal meureun ceuk ibu teh paingan sia teh HP dibawa ka mana-mana kejeret dibebeutkeun HP rusak paseaman hiji deui contohna nyontohan hilir aya aturan Allah nulungan hiji jalma teh lain ku perkara pikarsa ibu gaduh murang kali umpamana di Jakarta hek teu daman kulantaran teu daman ngaranna kolot kanu jadi budak masuk aya ngomong sok sagala hayang dibawa beas diasup ke cauk ti mimiti numpang badak nepi ka numpang leutik nah disebutna naon putitin no aya putitin dia ageun alir putitin dilebetkeun sagala dilebetkeun ceuk ibu teh bapak urang megat kana beus nu kahiji ameh dereh nepi ka Jakarta ayeuna berangkat ka terminal naik beus nu kahiji geus salaki ternyata usia nyari beuteung lumpat ka WC cicing di WC mules bari teu kaluar nih ya cek kenaik teh ibu ieu geus tos bari berangkat antosan heula pun lanceuk masih kena aya di WC tos seep waktosna abdi bieu teh mah dicarekan ku geus anu sejen eta ibu nafsu kudu kasalaki teu daekeun kaluar tina WC babawaan sakarung jeung nafsu mah kadadak jadi kaangkut diturunkeun tina kursi bari moloto ngesan asa ngawaskeun nya ari geus beus berangkat salaki keluar di WC bari ngomengkeun kolot dicarekan moal cek salaki teh mana geus coba siga tanpa dosa ku ibu dicarekan keur naon atuh di WC digana teh kaya setengah jam kudu nyari beuteung ngadahan naon atuh isuk-isuk kudu sarapan leupeut kan make cengeng 5 siki ceuk aing geus kolot montong sagala dilebok geura geus era deui nyarekan salaki hareupeun berdagang hareupeun sejen kulantaran bakat kudu jero hate naik kana bus nu kadua dina tengah-tengah jalan di Wates yen bus nu kahiji lebet kana jurang maut sadaya pertarosanana Allah nyalametkeun melalui naon sanggup ngahaturkeun nuhun ka salaki nuhun kang nyeri beuteung akang kalau akang teu nyeri beuteung pasti urang teh bakal asup kana jurang maut sadaya eta teh disebutna tadi bijaksana menghadapi setiap problematika masalah. Hadirin para ibu ahli pengawasan sadaya dan kuring dihormat. Tos yang terakhir kurang muhasabah kana diri. Kurang ngaoskeun istighfar, yang ini ngaoskeun sholawat sasana. Yen hirup kurang di alam dunia malah hidup. Lamun ayeuna yuswa 40 tahun belum tentu kapayuna 40 tahun. Lamun tewa yuswa ayeuna 50 tahun belum tentu 50
tahun sedangkan antara umur rahasia di Allah. Tapi kurang sadaya lain kaasukeun kana jalma-jalma tapi kalau bikin jalma-jalma anu sudah berusaha Allah Subhanahu wa taala. Lamun sama Yusuf orang 24 jam di pasien hidup Allah sampai 1 sabaraha persen kurang diampuni ibadah harus dilakukan. Sabaraha ribu dosa kurang dipidamel dina waktu sampai 1. Lamun teh ningali gunung sakitu luhurna dibandingkeun jeung dosa pernah kurang dipidamel maka seluruh kena dosa. Lamun urang ningali lautan sakitu luas dibandingkeun jeung dosa pernah kurang dipidamel luas kena dosa Allah. Pertarosan anak imam dosa yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan urang ada yang menang kasalam dan dunia menuju tempat bersimpan. Menghadiri dari kesempatan sedang jalma-jalma bersih, tapi jalma-jalma memborokot dosa dosa maaf dosa di waktu masing-masing. Mungkin wae abdi mengobrol lebih gede dosa daripada dosa lain. Kemarin sakit itu tidak kesempatan. Kurang beruntung paling dohir, kurang bukakan paling batin mereka bayangkan dosa pernah kurang dipidamel. Mudah-mudahan melalui barokah istighfar ini Allah mengampuni kaulah sadaya. Melalui barokah istighfar ini dapat dikurang keluarga datang orang keras-kerasan maksiat. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah serta taufik. Putra-putri kurang sadaya. Mudah-mudahan segala berkat putra-putri anu soleh soleh. Ibu rapa kurang sadaya ahli pengawasan dosa di alam baca. Mudah-mudahan alam jinan ditapi mati selamat. Dihampuni dosanya di tempat kedapatan surga Allah Subhanahu wa taala. Melalui barokah istighfar di majelis taklim di lembaga pendidikan. Mudah-mudahan singaya dengan kamajengan, singaya dengan kelancaran, oleh ngajantankeun para keselamatan anu sadaya anu maulud anu maos anu pengurus jadi para keselamatan menuju dunia Allah Subhanahu wa taala. Sekali diurang turunkeun anu mulia kurang buka dari mana batin kurang memakai istighfar sasaran dan jalan budaya yang baik kurang kau tulah kahaya kurang kau tulah kami di kasusan kurang kau tulah urusan dunia tapi fokus kepada maha kawasan yang Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
menjadi seorang beranak harus jauh setelah kurang penyukai disamakan Rasulullah SAW taniman dan taniman sedang sambil mengaji saudara. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kurang seru kami beri tanpa mengenal seorang Rasulullah itu menjadi orang suasana surah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Wa salatullah dawaman linnabi syamsil biqari rahmatka nabi salawasna nunyangan dunia akhiratna. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Wa kada ali wa sahbi masalin laisa'in keluarga sahabatna sagi Allah ngalempangkeun jalma. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Habib Allah ya sayyidina Muhammad ya Rasulullah
menyangkut penyampaian salam kalau siapa ulama yang bisa memakai yang sampai mengalami itu informasi ini dan dosa sampai segala masing agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.